Diuk. Nah, sok. Ah, pasti mana ek nanya ya aing ke dagang tahu. Sok di dia sok. Sok. Iya, amang kunaon geus teu dagang deui wae. Tinggal ya atuh setelan urang geus didasi kieu ka meja. Iya, pelanggan setia amang. Geus teu jualan. Belaan ratusan tukang tahunya kalau mur abdi teu dipeser. Kusabab aya neneangan amang. Geus teu jualan tahu ayeuna mah ya. Amang ayeuna jadi naon ayeuna? Tinggal ya atuh didasi kieu di ka meja kieu. Iya. Apal teh nu kieu? Amang pegawai kosi, Pak. Aduh. Kosi, Pak. Ya, amang coba lamun ayeuna amang dagang deui, kok abdi teh meureun dipeseran. Moal aing mah ya. Amang kumaha pikiran lieur. Tapi teu sukses ya nama ya. Jadi CEO terkenal geus dalam pegawai negeri dan luar kantor, negeri. geus dagang tahu. Amang mah damel teh muncul-mencrek wae. Kumaha ngajadina ieu? Tinggal ya tuh ya abi geus seragam kieu ya. Lieur kumaha pikiranna. Ai mana eta kitu unggulnya ya na? Ieu abdi kukurilingan milarian amang. Nengan tukang tahu. Ratusan tukang tahu anu kalau mur abdi teh dipeser. Aduh. Kumaha tuh ya? Aing geus teu jualan ya namanya. Ya. Kumaha usaha naon atuh ieu urang ya? Karena tahu sih gana bagara. Kayak gak suka sih mang tahu. Tah, mang. Tah, kebeneran dia. Tadi iya hayang usaha karena tahu cenah. Hayang usaha? Heeh. Wah. Sing sabar yang usaha kana tahu mah. Nah, Manginu jiga kieu mah ripuh. maksudna Ripuh. maksudna naon urang teh nyaho ribu kumaha. Katanya unggul melihan teu. Eta resikona. Heeh. Iya. Dagangna teh paling 2 siki we. Tara loba. Tara loba, rajin di teteangan. Mana? Kira beungar mana itu? Nah, tuh sagala ge kudu proses. Ieu, kemarin ge kadang arek dibeli, tapi kalau lompatan nyumput ulah dibeli nyungtung naon. Ai mana usaha aku. Ai nu kinu jiga kieu meulina moal kaur tuh da. Kelang mangkat darah tinggi. Nyungtung Mana tanya umroh meureun. Buat meuli urang ge. Meuli cenah. Ya, kalau ngahulang mah. Jadi mana bener ya usaha tahu alus ente ieu teh. Urang hayang usaha tahu tadina ya. Ya, ai usaha mah kumaha ge anu ngajalankeunana. Ai nu Apa keunana? Dia udah kudu meuli kelah nyumput mah. Ai mana usaha naon dari kitu? Ya. Usaha mah alus. Kan ai geus panggijeng nu kieu, pembeli nu kieu nya, naik meuli nu jiga kieu. Allah unggul dia. Oh. Ya padahal pelanggan setia aman. Kan ge acan aing. Erek dibeli loba dan dari mawana teh 2 siki. Tuh mana teh nyadian loba sih ieu. Butuh loba mana mau 2 siki. Aing mah wajang pelanggan unggul buku Ya. meuli. Jadi dagang teh tara konsisten. Basa poe naon? Dagang teh tahu kotak. Oh, 4 kantong. kamari-kamari. Heeh. Lu kemarin anyar keneh. Dagang teh tahu bulat 2 kantong. Ari mana kotak-kotak bulat bulat. Jadi ada teh secara tidak langsung mah Aisyah sarwana pisan. terkonsisten Sarwana pisan we. Lieur aing. Jadi